Kan orang penasaran euy. Sabenerna manusia heula atawa alam heula anu diciptakeun ku Allah teh? Serahkeun atuh ka Kosim pertanyaan kitu mah Brad. Nyaho di mana? Ya Brad, ubur-ubur ikan lele Kosim gitu le. Ini yang nampilin ini Kosim ini. Sok kumaha? Ya. Diciptakeun anu manusia jeung alam heula mana? Nya tuh heula peti pera anjeun. Pan peti pera mah lanceukna. Ini Nya gejelik deui wae si ieu anjing. Omongkeun. Ya, alam semesta. Lain alam bah dukun si teh Kosim. Aing nyaho eta teh peti pera si teh. Alam semesta. oh ai alam bah dukun mah anu penyanyi nya nyanyi dangdut eta mah. Heeh. Lain eta masih kan sok baca mantra tuh di burah gitu Brad mun dukun. Osok. Geus lah mending ge anjing. Geus we ngobrol teh nepikeun ka dieu lah. Lila ku aing sia dibura ya. Da pasti anjir musingkeun we sia mah. Pertanyaan yang goblok sekali selalu datang dari mulutnya anjir. Nu ubur-ubur ikan lele dan ingin dia. Ya. Kosim gitu kumisan anjir iga lele. Hah, bisa wae ya anjir ya. Anak lele ya. Nang tuh Teu meunang ku Brad temenang ku saha itu? Ya, walungan ti ditu nepikeun ka itu. Ieu walungan ka kawasan aing sim. Saha nu nyara maneh ngusuk di desa? Hah? Maksudna teu meunang laukna Brad. Oh, temenang lauk. Tapi Bukan obat naon di dinya. obat nyamuk waing kremus bieu. Tapi da teu meunang ya Brad. Pasti mah daripada cicing di imah mending cicing si walungan lah. Naon? Si walungan anjir. Tiga engkang-engkang wae anjir sih mah. Pan Kosim teh keur pasea jeung pamajikan. Berbahasa Heeh. pasal masalah naon? Ya Brad, bayangkeun ku didinya, bayangin anjir. Ayeuna teh gemuk teh keur langka. Mahal deui. Kosim neangan duit narek di mana geura meulina. Anu geus aya kamari Kosim meuli ku teu hidangna pamajikan anjir. Rek dekeuh aku mah Kosim. Ngadon di awur-awur nu kamari menang meuli di sawah. Mahal-mahal geura keur hese langka dipiceunan. Teu we aing teu dibere kesempatan we aing ieu jadi jelema rempag ku si Kosim ampun teuing kos. Kos cek aing oge kos ya. Mun aing rempag nya ngagiclak sirah aing dirinya cerdas. Ulah anjing meuni hese diatur ieu si Kosim ampun teuing kos. Atuh tadi briefing heula. Pan briefing eta tadi kitu. Lamun aing pan aing teh caritana ieu teh peran rempag aing teh. Kos peran rempag ieu teh aing teh. Maneh kudu cerdas. Nya geus atuh balikan deui lah briefing deui. Banget. Aing keburu pusing aing Kosim mah. Hah. Aya wae ieu anjir. Daun tales ya. Omongkeun anjing. Brad, awe mah loba pisannya nu jadi pahlawan euy. Nya loba cut nyadin ibu kita Kartini. Loba ceng ti awewe mah. Loba. Eta Brad, anu bangsa TKW Brad eta. Disebutna pahlawan naon Brad? Tah, lamun nu kitu disebutna pahlawan devisa. Nu kitu tah. Aceng ge hayang Brad euy. Ngan pugula laki mah langka Brad, ayeuna mah nu ka luar negeri. Aceng ge bisa sebenarnya mah disebut pahlawan bisa Aceng. Ngan Aceng mah pahlawan tanpa bayangan disebutnya. Ari si Brad ka mana Bi? Gering pugu sim. Oh gering. Geus berobat can? Encan pugu ge. Atuh matak naon Bi diajakan ka puskesmas nu deukeut. Nu ada diajakan ke puskesmas malah ngartieun. Da ngobrol lagi di itu pasti Jawa wae. Pasti dokterna oge Jawa. Tapi dah heueuh nya Bi nya. Berarti Bi kudu ka puskesmang Bi. Mun puskesmang mah pasti dokterna urang Sunda.
Udah nya. Yuk ah, Yuk. ajakan. Berat lain si Aceng sombong teh ayeuna euy mentang-mentang Facebook Pro nanggus dimonet anjir meni sok ngartis Sombong kumaha? ya ku Kosim tadi di imah diteleponan terus teu diangkat-angkat geura ayo meureun 10 kali mah Atuh sibuk meureun boting keur sare. sibuk kumaha anjir tama dasar we gaya sombong ku Kosim Dirinya ya perlu naon atau kasih saroceng ya perlu naon. berat pan ieu HP na teh tinggalin di imah Kosim teu pira-pira kadar kita nyokot HP Emang si saroceng boga dua hati mah. hiji iya Anjing. Rempag anjir maneh Kosim. Pan si terek diangkat kumaha pan HP nage di imah maneh. Parah aja ya si Kosim ya. Please kos. Kumaha konsepna ieu? Terus si saroceng di imahna itu arek ngangkat make naon? Hah? Make seeng kumaha? Parah anjing. kebenaran berat nomor seeng si saroceng sebaranya Parah anjing. pan rek ditelepon ku Kosim kana seeng bisa ngangkat Banget. Lain ayu buuk di dinya kos rek diwingu wae jiga kitu. Cukur cek aing mah di dinya ih. teu apalin gaya di dinya mah berat ieu teh nya tuh lu disebut gondes berat gondrong desa gayanya Kondet. Gaya lah. Ya, tapi pan geus kolot atuh. Di dinya teh neangan atuh model sejen. Naon ke atuh? kala berat Kosim lamun dicukur halus tuh berat lamun model cepak ngehe dengan berat Naon deui ieu cepak ngehe anjing. udah Parupa wae Kosim. Nu kumaha cepak ngehe nu kumaha? di dia teh beak botak berat tah ka dia teh ka dieu tah ditundaan buuk ka dieu tah Wow. Mohek nu kitu mah. Lain cepak ngehe ieu teh. Ya, cepak ngehe mah anu nyesa di dieu saeutik celok di dieu tah mending ge nu kitu. Alus eta. halus Viral nu kitu Mas ya. da ka Kosim mah make gaya naon ge pasti halus nya Halus di dinya mah aslinya. atuh Kosim gitulah gaya naon ge keren Isuknya isuk dikitukeun. tapi berat Kosim masuk Korean aja jeung ngerupna dicukur teh kesal ningan mun aya berat aya teu cukur online ngan berat Kos. Beunah jigana oyak ieu ngadar Surabi euy. alah cocok berat Meuli jig. komo keur khawatir kieu mah nya Anjir Surabi kinca haneut-haneut nih. mana tuh duitna Tapi pesena kasih bibit tong nu tutung teuing euy. atuh berat sadiberena we bisa pajarkeun rewel Ai maneh anjir. Ye. Pembeli itu adalah raja. Nya teu bebas arek milih nu kumaha ge. eta berat lamun meuli nang Nganjuk berarti rajana keur bangkrutnya Sawae ieu Kosim anjir. Kosim atuh gitulah Heeh lah jig. sabaraha hiji ieu kabehkeun Ulah kabehkeun atuh anjir jeung doaan geus cukupna. siap kela ieu pantes sebenarnya di dia apa kudu dipake kieu Naon make jeung kudu mantas-mantas atuh. atuh berat di mana harga diri sebagai Kosim ayeuna kan jadi raja Kosim Raja Kosim. Raja Korun si laing mah anjir kos. Ya guys. Raja Korun. Di mana sih teh raja anjir saking ieu nya guys. tapi berat aing mah ieu ngajatokeun harga diri di wae mah nya raja Kosim arek meuli Surabi euy Anjing.